Al-Fatihah. Tetap di hukuman sunnah muakkad sanaos nyiwak tetap di hukuman sunnah sanaos pikeun jalmi anu teu waos terus daya wawasan gitu. Terasa kudu karena naon justru ari daya wawasan mah pamit daya wawasan disunahkeun yusurna ala lisati kana naon teh gugusi timun walisan sareng kana eta wasapil halki jeung kana ieu tah langit paham tadinya insyaallah hasil ganjaran sunnah teman-teman. Terus nu kadua tadi masalah nikah tajdidun nikah memperbaharui akad nikah eta teh kumaha maksud sareng tujuan dina kitab Tuhfatul Muhtaj diuningakeun pami tujuan memperbaharui akad nikah berarti akad anu kaduana litajamul atau nabi ikhtiar kehati-hatian eta teu mata ngabubrah teu mata ngabatalkeun teu mata ngarusak kana akad anu kahiji asal tekenging aya ikhtiar bin kidoil ismatil ula tong aya pengakuan kana rusakna akad nu kahiji asal tong aya pengakuan rusakna akad anu kahiji berarti eta saupamina nikah masal ya sepertosaan atau sararpu geuning berarti eta ulah nekatkeun yen pertikahan anu atos teh asah laras bisa batal laras bisa cuma administrasi negara nah eta atau model niatna lah karamean we oh pas sakit semuanya kita ngobrol emon kana tepuk sakinah ya mau istri kalau marah-marah tepuk sakinah biasa di budaya jadi kawa orang aja di kantor kawa kecamatan menyusul pada di budaya tepuk sakinah iya itu viral tepuk sakinah nah lamun jalur pengakuan akad anu kahiji rusak eta nu bahaya mah kitu nu bahaya mah eta bahkan sajabiti batal nikahna oge wajib ngaluarkeun mahar deui wajib ngaluarkeun kana mahar deui pernikahanna ka titik pernikahan nya eta deui masuk kalah kami aya patekadan terus tilu bahaya jadi talak tilu tapi rata-rata insya Allah itu diurang peminta jilid nikah itu memperbaharui akad nikah insya Allah daya patekadan bahwa akad anu dipayun rusak eta masuk tujuan namu nuturkeun administrasi dalam kebahagiaan sumpah dong. Kalau sampai habis, anu musik, sana musik kami mah, anu suara habis teh, suara itu yang lagi manggil berperang, sudah harus kerja.
Anjeunna sumping ka TKI kembali eta tina naon datangna di mana kumaha gitu masana gitu anjeunna teh saha Ya teh nu iraha sebenarnya. di masjid itu masa barengan dengan musik teh ada dalam buku nama ada pasektomi namanya. Nah, itu kuncian naon kan? bukan itu naon namanya tanya di masjid sok kepikirnya anjeunna sumping ka tugas Gusti nya partaosan abdi mah anjeunna teh saha iraha kadinya Eta teh pujian sunanya. Eta mah kedah disasar awal kalimatna kumaha, sabadanu eta kalimatna kumaha. Da panginten aya maksud anu khusus. Anjeunna mah ngungkap Kanjeng Rasul nya Buat nyebutkeun anjeunna sumping ka abdi teh tamsil nyontokeun gitu, pilih kumaha mah kana ditingali di awalna gitu, ya. Ngadom. biasa masuk nah lagi tanya Jika eta jika anu ikan jeung Rasulullah kabari nama patul mahabbah adanya. Awal mula panjang eta panentunganna eta teh. Eta ge biasa jadi bener seti awal mah benten deui gitu. Aya sambunganna maksudna mah. Ya Bila aya sambunganna nya mana we teh kieu aya coretanana kitu teh kitu nya dalam diteruskeun babi mah lamun disanangkeun nabi tidak nabi ke mana kitu nya kasih dengan kasarwa umum berarti kitu nya eta teh bahasa teh pas atau kumaha mimitina gitu kan atau nabi terus aya coretanana kitabna gitu. Eta mah pilih semacam kieu, pilih semacam ninggalkeun bidabu. Nek dibahasakeun ku urang ditamsilkeun dicontohkeun gitu. Sabisi kitu udah ditinggali kalimat di awalna kan. Sareng ka akhirna kada disimak gitu kan. Pami aya mah kada ningali heula next kali soretanana gitu. Runtuyana tom. Sangat memperhatikannya di majlis teh ibu-ibu bimbingan dalam teh kampanganana teh bauna gitunya serah pamilu ibu tuh sok nang kitu lam yahtali wa ya era tinanalog eta Sadom eta. saudara katingal jika kampangan anu eta sanes anu nanya upami panas gininya upami saya dari masjid dari beli bas anu lam yahtali mana eta mah Jangan. Adom. lah eta nya mau kawin kirinan kayak gitu teh dapat Kesuaas. Aduh. pasti kerja bahan mungkin ke abdi lagi bisa nyebat dia lah berarti eta mah kesuruhan buat dengan dimaksa eta mah anjeunna sumping ka abdi nya tugas di Gusti buat dengan eta mah disebutkeun ti Kanjeng Rasul biar anjeunna sumping ka abdi teh berarti malaikat berarti nya wahyu ti Allah nya kalau saha abdi teh gitu anu juarana kan ngan dibaca ku urang gitu teman dinalongkeun ku urang nya mana kieu Kanjeng Nabi kan eta mah jadi aya sejarahna Kita dibaca di awal kan? Kalau tinggal lihat, kalau tinggal lihat. duka abdi euy Sudah jelas. sok milih dia nya anu mencemoohkan lagu-laguan gitu nya atau kira-kira ke atas mah sholawat dan saya gitu nya daripada bingungan gitu nya kata nama berkumur teh olahraga jadi sholawat tanpa dibukukan juga
bisa kuping-kupingan. Tapi kesulitan dapat bisa di mananya. Tapi masa anjeunna sumpi ka abdi teh moal Harinya agama Islam suci. kita pulang jadi santri seperti nana bukan ibu-ibu Eta bahasa ieu jigana bahasa majaz eta mah. Anjeunna sumping ka abdi maka sumping dirinya teh. bisa mat abdi teh bawa sadayana umatna umat Islam di ayeuna gitu banyak mah. Jika eta we bikan diri Rasulullah kasanya bab abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah iraha eta we. Padahal mah kasus-kasusnya jadi alam-alam itu gitu nya. Harinya bukan anjeunna sumping ka abdi belinya tugas itu mah analan abdi gitu. Asa kirang pas gitu. Tapi luka aya pamintos aya coretan kitabna dalilna kumaha gitu. Biasanya mah yang teh jawaban lain gitu. Anu Pasti aya dalilna tidak dicila-cila. Punten gitu. Da paminten anu nyangem kitu teh pasti aya dalilna tapi aya coretanna pasti kalau iya dalilna aya coretanna da anu ngarapalkeun ayeuna kana eta pujian teh lain meunang ngaranjeunna tapi kenging ulama jumhur di zaman kapungkur jadi diamalkeun ku urang ayeuna nah gitu seperti langsung punya pujian Sunda ngingatkeun alam masa kan lamun cekasahna mah irah maneh pernah kan sana aya gitu lain sana aya kan sama panggilnya ke jeung masar gitu tapi saya di naon teh kayaknya urang kapungkur jadi kan yang mereka kurang tingali itu lah gitu nya kurang bilari itu lah di dalam yang kalinya gitu Di dalam yang hari kan lamnya kali itu betul harusnya benar enggak memikirkan hal itu cara menakibkan berarti dulu kuminan Iya mah jaban Covid pengalaman selama kuliah mulai jasa ya kan. berjuang jangan langsung bahasa Nabi Eka Abi gitu jadi saya kira pas setelah PR pemintanya alas dan las irama seperti uningan ya si irama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sihami ari ieu teh bab dina ngajelaskeun siham. Nah, tanya pamilina kitab nama halaman 35. Cetakan Darul Ihya dari Biantan dari cetakan halaman 25 ini cetakan Darul Ihya terus ya Intarosihama laisatan qasim ala dawil mirasi fatla marusim wadlutari Sorry, fil amal firwi wa dhabi yujani bakazaba wa ila illati yuwafiqu wa rihu fil asli fa antal hadiku in kana jinsan wahidan au aksara fafan wada angkal jidala wal miro wa inta
taro jeung lamun ningali anjeun asihama kana bagian ahli waris laisat anu henteu itu bagian ahli waris laisat anu henteu aya itu bagian ahli waris tan qasim eta narima kabagi itu siham narima kabagina teh ala dawil mirasi kanu ngabogaan warisan patba tahudu nurut anjeun makana perkara rusima anu tos dituliskeun itu perkara watlub jeung kudu neangan anjeun tariqal ikhtisari kana jalan anu ringkes bil amali dina ngamalkeunana bil wiki kalawan muapaqoh wa darbi jeung ngalikeun yujani tah bakal ngajauhkeun ka anjeun yujani tah bakal ngajauhan ka anjeun naon azzalalu kasalahan wardud jeung kudu ngabalikeun anjeun ngabalikeun teh ilal wiki kana muapaqoh alladzi anu mikun yuwafiku anu ngamuapaqotan itu alladzi wadarib jeung kudu ngalikeun anjeun hu kana itu wipik bil asli dina asal masalah paangta tah ari anjeun al hadiku eta anu pinter ingkana lamun bukti itu sihamna teh jinsan eta hiji jinis au aksaro atawa eta leuwih loba pahpadah kudu ngaraksa anjeun wada jeung kudu ninggalkeun anjeun angka ti anjeun kudu ninggalkeun teh aljidala kana papaduan atau perdebatan aljidal kana perdebatan anu aya gunana wal miro jeung wajeng kudu ninggalkeun anjeun al miro kana nyalahkeun batur wa intaro jeung lamun ningali anjeun al kasro kana pecahan alal ajnasi bari netepan kana pirang-pirang jinis fa innaha tahsanyana itu ajnas bil hukmi dina hukumna indan nasi mungguh ulama ahli faraid tuh soru eta diringkes itu ajnas fi arbaati aksamin dina opat pirang-pirang bagian ya'rifu anu nyaho ha kana itu arbaati aksam saha al mahiru jalma anu mahir nu ahli bil ahkami dina pirang-pirang hukum atau sakitu cekap anu daya pamulut panginten asim abdi teh caruan punya mamang teh da patalina salam sadaya rekan-rekan para ajengan itu bahasa kapungkul menuju awungian di Ciri sakan tenang IKM jadi satu abdika rasa mamang Pak Haji Uus dari kedua jurusan Pak Haji Tatang dina perkawis balagan paroid anu sok diayakeun di desa Cisarua ini dina panginten
sanes di ayah gitu nanging dilabatkan karena IKM terus nabi ceknya ngaman itu apa yang mau dinas rada abot gitu kan tanggung walana gitu pemateri mah insya Allah ya jangan lili bisa diputar ayat antaran Pak Empu gitu nanti si manyang itu kena IKM nya iya Ya maksudnya ada paus kan ya salah sanes nah gitu nah ya itu yang mana gitu tidak sawar pajak kangen segala Pak Robiah misalnya jadi iblis tapi puyeng misalnya gitu misalnya aku bangun mandi pasti bisa ngatur serahan sama sok keras tapi dasarnya memang gitu ini kan kurang mungkin namanya ngabalakan gitu di dia gitu ya namanya ngabalakan orang mungkin namanya ngabalakan maksudnya masih kayak acan maksimal gitu kan tenang ya di sana karena kecamatan secara abot tanggung warna gitu karena terhubung pangresa apa misalnya ngiring ngagulang dina IKM mangga nanti balagan anu ieu mah gitunya tetep aya teh kenging dilangeun gitu. Tah ya kitu teu wakanya mah dia pamit teu dibantuan rekan-rekan mah gitu. Itu yang nyadangkeun tilu we pemateri teh gitu. Ya bisa gantian. Aya dari lama di sana bae mungkin soalna ieu teh asa pilih ieu nya pilih teu asa disuruh ngancanakan gitu. Lantaran can katalas acan tamat-tamat acan gitu. Menari bertahan teh eta mah bisa kali gitu. Bari dina materina bisa kumaha urang gitu. Mengatur kan yang pribadi itu sapribadi mah pami pribadi unggul gitu teu ngalibatkeun rekan-rekan jangan kami di desa Cisarua gitu biasa istinya ngaman gitu kami pematerina orang nyalurkeun opat mah gitu jadi kayak non istilah biasa silih gentosan insyaallah gitu moal kasih margi dina IKM anu acara dijanjikeun jam 8 di Kawitan jam 9:30 teh masih sepi bener gitu janten masuk masa ini so kadang-kadang jam 11:30 kalau warnakeun gitu kaburunan teh. Janten budaya ngaretna masih kene sanes sanes paksa. Ya, termasuk kurang utara hasil gitu. Bantu mah leuh karena tiga hari urang teh. Urang mah teu acan. Urang mah teu acan. Ya teruhun eta mah sangat pangarsa mangga gitu. Teh nyari ramah ini anu sok karawan teh gitu. Kami di rolling mah insyaallah gitu. Di rolling mah gitu. Tapi eta udah abdi dacan ngawalan jadi di rumahnya abotan walana gitu jadi bari masih kene alaya para senior para kasepuhanana gitu. Kecuali ke Pak yang lupa jangan ajun jadi ibu kecamatan insyaallah siap mendekeng. Kapan muwafakoh kayak kata apa kalimana unggul itu sana Palestina. Nah dari muwafakoh gitu. Nah dari siam. Pas dari temannya api-api orang api-api apal gitu. Biasa Dari sama gitu. Orang mikir berdasarkan hasil pertimbangan bisa kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tarasiha malaisa talqasim ala dawil mirasi fatba marusim wa tlub tariqal ikhtisari fil amal bil wikti wa darbi yujani bekazalal. Ari bagian ahli waris di mana-mana dibagikeun ka ahli waris ya. Ari bagian ahli waris di mana-mana dibagikeun karena jumlahan ada dus wihandai di mana-mana bagian ahli waris dibagikeun ke ahli waris eta kabagi dua hiji aya anu jejeg teh pas inkisam disebutna dua aya anu henteu jejeg wihandai ari bagian ahli waris
di mana-mana dibagikeun ka ahli waris eta kabagi dua. Hiji aya anu jejeg teh inkisam, dua aya anu teu jejeg. Ari gambaran jejeg mah pas antara bagian jeung bilangan ahli warisna. Aya anu teu jejeg mah ari bagian warisna 4, ahli bilangan ahli warisna 3, pakopat kana 3 teh moal jejeg. Bakal timbul pecahan 3 kana 4 sabaraha eta 3 dibagi 4 katitih jadi hiji saparapat sebenarnya. Tah dina paraid mah teh kitu. Kamu 4 kana 3 hiji sapartilu. Kamu 4 kana 3 hiji saparapat kitu. Tah dina paraid mah teu kenging aya bilangan pecahan sapertoskeun kitu. Eta teh disebutna teu jejeg. Gitu. Jeung deui pengalaman mungkin dina ngartoskeunana sok ribet kitu teh. Mata jang bab nu ayeuna ieu teh nguningakeun cara nyelesaikeun permasalahan bagian ahli waris anu teu jejeg nalika dibagikeun ka ahli warisna. Kitu. Tong intina mah sakitu teh pilihan deui. Ari bagian ahli waris di mana-mana dibagikeun kana bilangan ahli waris eta kabagi 2. Hiji aya anu jejeg inkisam, 2 aya anu teu jejeg. Inkisar disebutna. Ari bagian ahli waris di mana-mana dibagikeun kana bilangan ahli waris bahin teu jejeg ya. Teu jejeg ta eta teh mereyogikeun tasheh masalah di periogi dicari jalan solusi disebutna tasheh masalah. Ya tasheh masalah teh jeung mereskeun bagian ahli waris anu teu jejeg nalika dibagikeun kana bilangan ahli waris. Kurang tulis ya. Di mana nulisnya ini besok terang kabayan itu ditulis jadi ya itu kan tulisnya nanti kan doamu ini tanggal paling mana dia itu di dia itu ini waduh itu Iya itu orang nanti hari itu lah sekali. Saya kayaknya nanti Di Korea. di Persia. Porsi di mana ya? Suaminya lah. ada yang boleh itu tak Nah, sebelum dia kan Jadi dari semua. nanti itu. Di bagian ahli waris nalika dibagikeun
kabilangan ahli waris dalam kurung ada terus sebagai bilangan ahli waris, ada terus eta kabagi dua. Hiji aya anu jejeg, aya anu jejeg, jejeg itu asli, udah make itu hari itu deh, jejeg, udah pakai jejeg, oh isi jejeg Pas Inkisam disebutnya inkisam teh pas. Dua aya anu teu jejeg, aya anu teu jejeg, aya anu teu jejeg disebutna inkisam. Disebutna inkisam. Ari bagian ahli waris nalika dibagikeun kabilangan ahli waris tegasna ada rumus eta kabagi dua. Hiji aya anu jejeg pas disebutna inkisam. Dua aya anu teu jejeg disebutna inkisam. Itu pas itu tadi. Ari bagian ahli warisna tilu, ahli warisna opat dan tilu dibagi ka opat jadi opatan, wah jadi pecahan itu artinya tadi apa itu kayaknya ada pecahan seperti itu. Ketika aya bagian ahli waris anu teu jejeg anu maka perlu ditasheh, perlu ditasheh, perlu dihitung ulang itu, perlu ditasheh melawasan deui gitu. Perlu ditasheh, ini solusi perlu ditasheh, diselesaikan, dibereskan. Terus beres itu. Terus ari inkisar teh bagian ahli waris anu teu jejeg kabagi kana opat. Hiji aya inkisar teh anu sagolongan. Hiji aya inkisar teh dina sawarna ahli waris, dina sajinis, sajinis ahli waris eksawarna sajinis rumusna adalah praktekna. Dua inkisar teh aya anu dina dua jenis ahli waris. Tilu inkisar teh aya anu dina tilu jenis ahli waris. Opat aya inkisar teh dina opat jenis ahli waris. Orang minyanak tilu kali heula inkisar dina sajenis ahli waris. Kebereng se inkisar dina sajenis insya karena inkisar anu dua jenis, inkisar anu tilu jenis ahli waris,
inkisar nu opat jenis ahli waris. Pas di mana materi naon segitu. Terus ari inkisar dina siji jenis ahli waris atau sawarna. Eta cara mereskeunana gitu atau cara ngetangna gampil. Eta cara ngetangna nya eta punten jalan dike ini. Ari yang kisah dina sajinis ahli waris eta cara ngetangna nya eta cara mereskeunana, cara nyelesaikeunana nu kahiji bandingkeun atanapi nisbatkeun. Bari dibandingkeun mana? Bandingkeun atanapi nisbatkeun bagian ahli waris, bagian posiham waris, bagian waris kana bilangan ahli waris. Bandingkan atanapi nisbatkeun bagian waris karena bilangan ahli waris, maka bakal hasil dua perbandingan. Maka bakal hasil dua perbandingan. Muka hiji muafakoh teh sami nya sama rata sarua. Nu kaduana mubayanah mah silih bedaan. Muafakoh mah silih saruaan, kami mubayanah mah silih bedaan. Dibandingkeun lah. Terus dibandingkeun lah cara nomor kedua. Yang cara nomor kahiji, cara nomor kedua. Cara nomor kedua, lamun nincak dina muafakoh, lamun nincak dina muafakoh maka kalikeun wipik hasil pembagian karena asal masalah rumus lalu ini terus masalah terus lamun nincak dina mubayanah maka kalikeun bilangan ahli waris
bilangan ahli waris karena asal masalah sakit itu gitu rumusnya kita namanya sejenis gitu ya. Ari inkisar dina hiji jenis ahli waris eta cara ngetangna eta cara nyelesaikeunana cara nashehna nu kahiji bandingkeun antara nisbatkeun bagian waris kana bilangan ahli waris maka bakal hasil dua perbandingan hiji muafakoh silih saluaan dua mubayanah silih bedaan simpel. Nu kadua lamun nincak dina muafakoh maka kalikeun wipik hasil pembagian karena akar masalah. Lamun nincak dina mubayanah maka kalikeun bilangan ahli waris karena asal masalah. Atos bisa itu rumusna lagi. Rumus praktek. Malah ieu bukan 100 langsung nyetan pada bujang gambaran contohnya di mana aya ahli waris di mana aya ahli waris ningalkeun salaki jeung ningalkeun dua dulur awewe mayit kana pitilu jadi dua dan tilu gimana contohna gambaran aya salaki maot aya pamajikan maot mayit dibagankeun ya mayit teh salaki mayitna jawaja pamajikan abdi teh pangapunten carana dikieurkeun sok aya di patah-patah eta teh masa bana gitu lami ku di patah-patahna gitu entar lah pose dikieurkeun gitu ada cepet patah-patah heula sok ada lami patah-patahna mayitna jawazah pamajikan ningalkeun ahli warisna jawab salaki tah ieu pamajikan teu gaduheun anak dina hasil pertikahanna tos teu gaduheun ibu tos teu gaduheun rama ngan masih kene kagungan lair raka istri duaan gaduheun lair raka duaan nya lair raka istri disebutna teh uhtun li abawayan dulur awewe sainu sabaraha rek adi rek lancil. Jadi di bahasa Arab teh aya adi teh aya bahasa adi teh aya bahasa lancil atos uhtun dulur awewe teh. Berarti bahasa dulur awewe teh bisa adi bisa lancil. Lamun akun berarti bisa lancil lalaki bisa adi lalaki. Ada amun paman teh aya uwa bahasa Arab. Amun biasa paman nya biasa mamang gitu loh bahasa orang Jawa biasa mamang biasa uang gitu amun biasa paman biasa mamang biasa uang gitu jadi daya bahasa uang adalah bahasa Arab daya adi daya lanceun atau saya dulur bahasa Arab itu kamu mana ya mak ayat pamajikan maot ningalkeun ahli waris jawab ningalkeun salaki gitu kalasan ieu istri teu kagungan urang kali tos teu aya ibu tos teu aya lama tapi masih kene kagungan lain raka istri disebutna uhtun li abawa yang dulur awewe anu sainu sabapa cenah geuning asup dulur mah asup nah asup dulur namanya lagi da aya budak lalaki terus teu aya
incu lalaki ti anak lalaki. Terus ti aya bapak. Aya we salah saja tilu-tilu boh aya murang kali pamaget. Lamun aya murang kali pamaget ti mayit, dulur-dulur mayit ka hijab. Cenah ti aya anak lalaki, aya incu lalaki ti anak lalaki. Dulur-dulur mayit ka hijab. Ti aya anak lalaki, ti aya incu lalaki ti anak lalaki ngan aya keneh bapakna mayit. Maka dulur-dulur mayit ka hijab. Jadi aya salah saja tilu-tilu boh aya anak lalaki, boh aya incu lalaki ti anak lalaki, boh aya bapak, maka dulur-dulur mayit ka hijab. Ngan di dieu mah kumaha kitu aya kitu. Kumaha kitu aya anak lalaki, teu aya incu lalaki ti anak lalaki, teu aya bapak, maka dulur-dulur mayit asuh itu kapasihan alayana we gitu. Mata begi keur satikah bola ada program abdi ge sareng Purbojo. Ini ada budak laki, budak awe geus gaduh, aing gede mah langsung budak laki, aing gede gitu. Aing ada program gitu. Budak laki kudu boga, budak awe kudu boga. Pengaman aset terus cek payah rumah itu coba. Pengaman aset. Sengaja ayat sengaja budak laki, aduh tadi keresakeun deui budak laki, usahakeun bapak mah sing banyak yuswa. Ini rasa kahoyong ini rasa kahoyong urang. Kalau alasan dia mayit gaduheun dulur awewe sainung sabapa tiluan, gaduheun layar ka istri tiluan. Nah, kamu bagianana jawod disalaki namanya kumari teu aya anak, teu aya incu tina hasil pertikahan jeung mayit, maka ieu jawod kenging bagian setengah. Jadi setengah nya tina bagian ahli waris pamajikanana. Pami ieu salaki pamajikan salami nikah heureuk tepung kaya di non di dua heula. Jadi salaki pemajikan itu sabada rumah tangga gaduh tepung kaya. Satu asa dibagikeun teh bagi dua heula. Tang dibagikeun ka salaki mah ieu harta anu pamajikan gitu. Harta pamajikan tepung kaya mah tos dipisah. Itu sebetulnya sejelma-jelma yang harta gunung ini disebutnya. Harta gunung ini nanti disebutnya. Terus dulur awe namayit anu sainung sabapa ieu kenging bagian 2/3. Mangki langkung ti saurang ieu teh. Langkung ti saurang. Janten bagianna 2/3. Tos kauninga bagian ahli waris pilari akar masalah. Cara milari akar masalah bandingkeun ieu tah. Angka penyebut 2 karena angka penyebut 3 banding kedua karena 3 ieu teh perbandinganana nisbatna mubayanah teh silih bedaan. Pami silih bedaan kieu maka kalikeun angka penyebut anu hiji karena angka penyebut nu hiji deui 2 dikali 3 berarti akar masalah genep. Akar masalah genep. Nah itu dina pawit mah pertama uningakeun belas saha nu ngantunkeun anak jeung saha ahli warisna. Terus kauninga saha nu ngantunkeun saha ahli warisna. Nu kadua uningakeun bagian tiap-tiap ahli warisna. Terus kauninga bagian tiap-tiap ahli waris. Nu katilu nya pilai cara milih akal masalah tadi angka penyebut 2 banding dengan angka penyebut 3. Perbandingan aya 4. Aya mubayana silih bedaan, aya muafaqah, aya masalah, aya mudakhalah. Ieu mah perbandinganana mubayana silih bedaan gadua tiasa dibagi 3 tiasa dibagi 2. Kalau mubayana kieu cara milari akar masalahna 2 kali 3 hasilna genep berarti akar masalah genep dibagi 2 Ras genep dibagi 3 2 dikali 2 kalau itu timbul masalahnya. Heula saya cari akar masalah 4
Ari bagian ahli waris dihanap 3 tambah 4 7 kali ini singkahan disebutna awal teh naikkeun ngagedean akar masalah pamit tadi awal ke bakal tekon ngetan barunya dino ini gitu itu hari harta ke 60 juta nah hari bagian ahli waris ditotal ke 7 juta apa dino ini kalau ngomongkan 10 juta kalau gitu awal terus kayak gitu Gitu kan ya. bisa TKM ke wala CM kan pakai lawan gitu lah tadi itu disebutna awal ari akar masalahna ari bagian ahli warisna dijumlahkeun teh 3 tambah 4 7 gitu di awal disebut ditaikeun di awal teh berarti genep ditaikeun kana 7 jadi gentos saya akar masalahna sanes genep tapi 7 atau asli berarti kesimpulannya salaki ke bagian tilu tina akar masalah 7 terus tilu dulur awe namahid ke bagian 4 tina akar masalah 7 iya mah jejak gimana bagian salaki jejak udah salaki ke hiji gitu aya awenya aya terus salaki 2 gitu sih imah hiji jejak gitu tilu teh jangan ngilaaneun ari ieu 4 dibagikeun ka sabaraha jauh ieu 4 dibagikeun ka katiluan ieu teh disebutna inkisar teu jejak kitu nya teu jejak 4 kana tilu berarti jadi sabaraha hiji per tilu kitu mah nya 4 dibagi tilu teh hiji per tilu kitu mah nya hiji koma tilu tah gesekan gitu berdalapan hiji koma tilu tah ieu disebutna inkisar tejejeg eta sok puyeng kana ngetan eta teh mata para ulama di dalam solusi inu kieu teh inkisar teh menurukeun kana taskeh perlu dibereskeun perlu dicari jalan solusina jalan keluarna gitu perlu dibereskeun kalawan inkisar teh kabagi 4 aya inkisar naon dina hiji jenis ahli waris aya inkisar dina 2 jenis ahli waris aya inkisar dina 3 jenis ahli waris aya inkisar dina 4 jenis ahli waris ieu mah inkisar anu terjadi dina sajenis damun jenis dulur ngumpul namanya cenah tilu ieu mah bilangan ahli warisna ahli waris nama sajenis gitu. Dulur awewe nu sainu sabapa sajenis. Pamit inkisar sajenis ieu saur tadi cara nyelesaiikeunana nu kahiji bandingkeun siham teh bagian ahli waris bagian waris tadi siham karena ada rumus teh bilangan ahli waris bandingkeun siham bagian waris karena ada rumus teh bilangan ahli waris berarti 4 bandingkeun kana 3 sehingga kita 4 dibandingkeun kana 3 moal pakoh silih saruaan atau mubayanah silih bedaan mubayanah ieu mah silih bedaan tah kami mubayanah kitu tah lamun nincak dina mubayanah maka kalikeun ya langsung kalikeun bilangan ahli waris ya kana asal masalah itu kan mubayanah ya. 4 siham bagian ahli waris 4 atau 4 bagian ahli waris dibandingkeun kana bilangan ahli waris 3 ieu teh nincak dina nisbat mubayanah silih bedaan maka langsung wae kalikeun bilangan ahli waris 3 karena akar masalah 7 kali 7 20 hiji tapi tos di akar masalahna 20 hiji itu disebutna tas disebutna teka 2 hiji dibentos kantu dibagikeun ayeuna kantu dibagikeun ya kurang kan kantu dibagikeun itu ka mana nya kan ieu kantu bagi-bagikeun kurang aya nama nu 20 hiji teh gitu
20 hiji atau nabi bade langsung dikalikeun sadayana biasa 3 dikali 3 salapan gitu itu langsung teori kata itu sebaraha 20 hiji jadi bila lepas gitu ini harus lepas 3 dikali 3 opat dikali 3 12 berarti dia bagian anyar namanya jadi 20 hiji 12 ditambah 8 sama dengan 20 hiji namanya jejet itu enak 12 dibagikan ke tiluan sebelah ewang opat ewang dan jejet lagi nama tadi opat karena tilu beli SE hiji koma tilu gitu kan lain mah tos ditasnya akar masalah kan tos jadi 20 hiji dengan 20 hiji teh jam salapan di mana cenah ieu salapan kan tuh ieu eta bilangan ahli waris 3 kali ke 3 salapan gitu terus ieu 3 dikali 4 12 ini salah di bagian salapan pamajikan dulur awewe nama ieu geus itu tepat ka bagian 12 dibagi ka tiluan 4 oke, pada ngabagikeun harta warisna dibagikeun heula ka dibagina ka dieu kana akar masalah 20 hiji. Jadi ka dieu kita dikali teh dibagina teh. Tadi tong kana 7 tapi kana 20 hiji gitu. Tadi mana mah jejet disebutna ieu teh inkisar tapi tas teh cara nyelesaikeun bagian ahli waris anu terjejak gitu, anu terpas. Jadi ya sepada disebutkan jarang, sok terjadi disebutkan sok terjadi tapi tidak tak sering gitu. Jadi disebutkan jarang itu gitu, disebutkan minang itu gitu. Mujurlah gitu ya gitu. Kalau orang keuningan itu bakaribat gitu, bakaribat. Sehingga tadi hiji koma tilu eta teh da ngalang-ngalang ngabagikeun warisan teh kayaknya anu nyesa eta teh saya mah tidak aya nu nyesa gitu soalna pamit dipaksakeun opat dibagi ka 3 teu ditasih heula bakal teh hiji koma 3 ewang berarti bakal aya nu nyesa gitu ulah logika ya bahasa kieu so ulah wabira teh pangajengan lilik kitu dupi aya sesa penginten bagian saha kita itu bagian abdi kita salah gunungnya tangan ya tapi dari insya Allah lah ada namanya ada jangan para gaduh dalil ada we beraka ada we beraka cek kayak gitu kamu sedikit we lah tasrah kumaha kami dia kesepakatan ti ahli warisna mana nya kesepakatan so bahwa kita mana we nya terus di mana itu mah kami yang utami nama aya ridho di ahli waris gitu utami nama eta aya ridho si ahli waris anu kanu sanesna ahli tos di eta mah ahli tos kamuninga bagian masing-masing masih pada dihibahkeun oge itu masih pada dipasihkeun oge tos bagian masing-masing mah mangga teh deui gitu eta bebas gitu ahli tos kamuninga mah gitu saja. Kamu bisa banyak jalan dan bersama mana tu dia tertarusan dia lagi yang dia soal itu dia soal mana terus jadi bangunnya jadi contohnya main ninggalkeun inung jeung paman bisa mah teh nya lamun aya ninggalkeun inung jeung mamang atau buat saya nontonnya Pak ibnun berarti nya budak ninggalkeun inung berarti budak ingat teh inung budak berarti aya urang ieu budak lalaki ngantunkeun budak lalaki ngantunkeun umur berarti ahli warisna di dia umun ibuna tos teu gaduheun lama terus teu gaduheun lama
Ya, pas digadukeun lama. Digadukeun wagi deui. Digadukeun lain, digadukeun raka. Berarti anak semata wayang. Gitu, anak semata wayang. Ngan aya keneh amun. Amun paman, tetapi mamang atawa uwa. Aya mamang atawa uwa. Berarti mamang atawa uwa di eta budak. Itu berarti itu bisa jadinya mamang atawa uwa di dieu teh rai bapa namain atanapi raka bapa namain eta kitu benernya. Bahasa dia namanya rai bapa namain itu atanapi raka bapa namain berarti mamang atawa uwa namain gitu. Tapi ieu mah nanti bapak nanya. Bu nanti bapak. Si ibu mah kemudian ibu mah teh kengeng dan di etang lagi di dieu mah. Iya si ibu non di dieu mah. Si ibu non di bapak sanes ibu. Nah ibu nama juga non kan panggilna. Amun ibu non itu kan namanya gitu. Ieu mah mamang atawa uwa di bapak nama ieu gitu. Ayeuna ibu bagianana kengeng sepergenep. Ibu mah antara saper tilu sareng saper genep bagian ibu mah antara saper tilu sareng saper genep Seperti itu kan. pami saper genep mah aya turunan mayit Seperti itu. gimana terus aya ini mah ya ini dia mah kengeng saper tilu dan aya anak atawa inju di mayit saper paman terus kantenannya mamang atawa uwa mah ieu mah asobah bin nafsi. Sebenarnya kita mamang jadi ahli waris, pan teu aya anak laki, teu aya incu lalaki ti anak lalaki, terus teu aya bapa namanya. Maka golongan bangsa mamang tua kalebet gitu. Mamang tua kalebet gara-gara eta itu aya anak lelaki namain bagi anak mah hiji-hijina ngandurkeun deui kitu. Sieun kapubeun saat mah eta hiji teh lah. Binaon eta namina teh? Tinggal eta istina almarhum rupa teh. Iya. Eta tinggalkeun ke caroge ditinggalkeun ku Kurang kali tinggalkeun. kurang kali ditinggalkeun. Eta bagaimana gaduh kene lain gaduh kene apa? Sugan itu aya keneh di mamang-mamangna, mamang di uwana gitu. Mamang di uwa di murang kalihna, itu di bapana mayit teh ngumpulkeun mangarpu. Asobah bin nafsi. Berarti ieu mah kumargi nu aya hiji angka penyebutna berarti angka penyebut nu aya langsung jadikeun akar masalah. Berarti akar masalah tilu. Akar masalah tilu. Kita pamannya juga sebarang hiji kita cari tinggal ini gila dari punten pamannya ini biar lima ya weh pamannya ya lima wah kayak sekarang sebarang ini pamannya kayak opat kayaknya punya 5 paman kalau aduh, paman aya seberapa hiji teh. Paman aya 4, paman teh teh. Paman aya 4. Lawan 2 bae lah ngambil. Mamang aya 2, ngambil we 2. Gitu, ayo 4 berarti akal masalah tilu dibagi tilu hasilna hiji. Ibu kabagian hiji dina akal masalah tilu sesana 2. Kela itu udah salah. Yang 2 kemarin 4. Lamun 2 dibagi 2 mah atos pas eta namanya. Berarti mamang aya 4 gitu nya. Benar itu. Mamang. Jadi kita mamang aya kok. Lamun 2 anu beres itu 2 dibagi 2 langsung apa? Posisi bisa yang tah mamang aya 4 dibagi mamang jeung 2 na 4. Ayeuna 2 dibagi ka 4 terbiasa. Biasa setengah. Karena sebabnya inkisar teh terjejak. Tanpa minta terjejak itu dipaksa ke kedah di tas
tadi naskah gitu. Masalah naskah karena padahal kemarin pisah naskah jenis itu jenis ahli waris berarti ya bagian warisan dua dibandingkan karena bilangan ahli waris opat dua dibandingkan karena opat iya mah sanes mubayana terus ini bedaan ya tapi muah pakoh siri saru sarwaan siri sarwaan pami muapakoh kieu muapakoh biasa dibagi ku angka nu sarua we kitulah opat jeung dua bisa dibagi ku angka sabaraha opat bagi dua setengah opat sareng angka dua biasa dibagi ku angka sarua sabaraha kira dua dibagi ku angka dua nya opat sareng dua teh opat sareng dua dibagina ku angka dua itu ku angka dua. Allah Rabbi itu dah tilu kana opat bakal jadi 12 bakalan jadi 5 karena 12 2 karena opat berarti dipikir lah dibagi ku angka 2 opat dibagi 2 hasilnya 2 berarti angka nu bisa nabagi opat jeung 2 teh 2 berarti tadi sebatna 2 teh wipik itu hasil pembagian itu opat dibagi 2 teh hasilnya 2 sebatna wipik tadi wipik hasil pembagian kali karena akar masalah 2 dikali 3 benar berarti teh sabaraha berarti tasheh genep berarti tasheh genep atau saulingan tasheh genep kali genep sadaya antara 2 jadi dikali 2 terus 2 dikali 2 gitu emang dijek namanya berarti inung ka bagian 2 tina tasheh genep mamang jeung buah ka bagian opat tina tasheh genep opat dibagi kaopatan hiji hewan gitu tanya jadi mamang lagi jadi buah jadi mamang jadi buah jadi aya potensi jadi ahli waris gitu. Aya potensi jadi ahli waris gitu aya potensi jadi ahli waris kami ahli waris sanesna tos teu araya kami ahli waris sanes tos teu araya ieu mah nimsak dina muafakoh teh silih saruaan atas semua gitu lah awatos ngomongin teh besok bagian kemudahan desanya kemudian kemudahan bagian kemudahan ini bari nanya soal mana ya kemudahan ini itu satu mama itu wah beda hasilnya kamu buat kamu cek kira Ustaz dekat si bapak kamu ini harus si musik masalah musik ini mohon saya Pak Ustaz saya tuh kamu nangkep kita dibahas ayah ini dihilap dari sana kitabnya dari teh iya hilap dari sana kitabnya gitu ayah memang benar tapi ayah syarat teh syarat teh dekengeng di barengan jadi hukumna musik senarek di barengan lagu rek henteu itu hukumna menang salami teu di barengan ku perkara anu diharamkeun sebagai naon goyangnya arak itu terus ikhtilat tempat campur antara lalaki jeung awewe anu sanes berpahaliji gitu jika dugem gitu tah jika dugem gitu tah teras teh naon deui kasful aurat mukakeun aurat katanya pas aya nu biduan teh nu kanya gitu kan mohon kanya
seksai gitu budak ayeuna mah cenah 10 cm stasiun pusat. atanapi lirik lagu anu bertentangan sareng agama. Soalnya kan lirik lagu anu bertentangan jeung agama anu jero-jero nanti siga naon nganistakeun itu disebut teh nganistakeun agama gitu. Lemah kuring Bukan tina hasil alat musik. Mana Artinya alat musik hari eta mah kengeng mah secara dina mah dina hukum musik bari dibarengan ku lagu nya musik dirinya teh pan berarti suara anu hasil tina alat berarti musik dirinya. Jadi beta mah aya musik aya lagu eta teh. Geus sami gitu. baik tapi kan pernah buktinya suara dengan ini alat anu teu menate anu kan Yang utamanya nama gitar, tentang gitar, terus seruling gitu, seruling gitar. tapi dibolehkan eta. Ayah nuni gitu, ayah nuni gitu. Ayah musik, ayah lagu gitu teh. Aya nu kenging aya nu henteu Nah gitu nama gitulah. Jadi kalau Eta mah saur para ulama ge kalabarta karena masalah khilafiyah gitu. Masalah khilafiyah teh masalah anu beda-beda pendapat di para ulama. Nah, gitu. Ari ngaran masalah khilafiyah teh kenging istilahnya fanatik. teh teu fanatik teuing gitu masalah khilafiyah. Ngan aku abi ka atos ngaharamkeun jelas gitu. Nu ngengengkeun oge teu sakonyong-konyong ngengengkeun gitu. Aya syaratan gitu. Utamina lagu-laguna anu henteu dibarengan ku perkara-perkara anu diharamkeun terpertoskeun dibarengan bari mabuk. Taras deui dibarengan bari ihtilah pacampur lalaki jeung istri anu sanes mahram sarta pika naon sirihna nyawa di konser kita di konser mah kan itu dansanya terus ke kasbul aurat mukakeun aurat oke atanapi lirik-lirik laguna anu nya gitu teu mantap nimbulkeun kana musyrik aya hadisna oge gitu ngan eta hadis anu ngaharamkeun lagu gitu sareng musik lagu jeung musik anu identik sok mawa kana naon istilahna teh kana pahalaman gitu. Aya lagu jeung musik anu berbau-bau dakwah mah gitu tujuan dakwah atanapi anu teu aya unsur naon ngacu salawat kan aya salawat ku musik koplo gitu boleh-boleh wae boleh wae asalkeun tadi teh jaga dina ieu keluarga ka istilahna beda aya keur viral teh dina YouTube-nya anu dina acara Maulid Nabi itu teh geuning mau istri nu ngalagu naon teh nya anu sakali teh geuning eta aya anu jeung viral aya kesenian Florida nya ada olahraga ku nyiringnya sareng menang laguna teh sholawat tapi di eblek dan tadi asal mana gitu debus eta mah orang kantu dimang-dimang perkara nu sejenna gitu perkara jadi eta mah Jawa mah ada sekarang eta mah jadi haram teh sanes haram lagu jeung musik tapi nu haram teh tina akibat ngeuneuh perbuatan anak perbuatan eta gitu kepeh nuhun jadi perbuatan anu istilah matak ngajulungkan naon maksiat nah jadi hukum nanti bakal hebat terjawab puasa. Ada hukum ada mungkin mesti lagu nama jadi menang, tapi besok ayat konten anu naon dibarengan perkara anu haram, terjadi ayat haram dirinya. Nah, gitu. lamun ayeuna lagu nu narik-narik kana syahwat Tah gitu. eta memang udah setahun jadi jeung musik-musik jeung pengen musik nage ka bawah Apa istilah kieu dewasa ini hukum makosin gitu tah. Jadi pikiran segala rupa pelantara kumaha hukum tujuanan nya hukum tujuan sokanya sok tarik gitu kan sok tarik lamun musiknya jadi narik karena maksiat maka jadi mawa haram musiknya tapi lamun lagu musiknya mawa kana tarik seueur mubalik anu naon istilahna teh metode nanti dakwah lah gitu aja dijilarian eta dari abin aing ngaharamkeun mutlak teu tiasa da ieu mah masalah khilafiyah gitu kata teh
masalah anu beda-beda pendapat. Urang teu tiasa ngaharamkeun mutlak kecuali pas bubuh gitu tah. Musik sama ngajurung karena pegawaian macur, pegawaian neraka, pegawaian manusia itu mah jelas jadi haram. Seperti di diskotik berarti. Eta mah teu aya calahan. Atau tapi konser geunya, ya konser ge pan isi pamungkas sok anya. Tinggal dalu we sekum. Terus aya model urang ada ke musik lewat HP, jadi benten-benten. Aya nu hukuman juga. Nya urang teh teu ningali langsung ieu mah tapi tina HP gitu. Benten deui eta ge dina penjelasanana gitu. Nah, aya nu urang ningali musik lewat HP nya lewat alat elektronik gitu jeung antawis langsung ningali hukumna sami aya nu nyamikeun aya nu ngabedakeun gitu. Jadi itu biasa kurang langsung disamakeun ponis langsung gitu. Jadi kumaha situasi sarana sareng kondisi ada al-hukmu ya dulu al-ilat hukum masuk tergantung elat gitu. Tergantung elat. Pami ayeuna eta naon eta musik jadi mawa elat kana maksiat jelas jadi haram. Dari mawa elat karena mawa sabab karena taat mah model nada dan dakwah gitu teh guna naon teh guna udah sebujur bangkai lah mah sebujur bangkai kan bagusnya pangeling-eling ya namanya dina lagunya muan tapi ini cara konser maka bisa beli mabuk tah eta wa ieu nama gitu menjadi masalah yang berapa pernah mungkin gitu nya alat musik udara teh ini gitu nya kita ada visuling kita visuling lah gitu nya nah itu diharapkan mutlak atau tetap aya elah gitu aya elat da bikin dina ihya dina sulam da kitab teh seueur gitu dina sulam anak-anak anak afikan sae gitu eta anak-anak afikan dina ihya oge Imam Ghazali benten-benten ngabagi hukumna aya anu makruh aya 5 we awalnya sudah tinggalikeun kan nabi lap deui eta dicana kitabna gitu aya nu dikana kana hukum haram aya nu keuna kana hukum makruh aya nu keuna kana hukum naon deui mubah bahkan aya nu keuna kana hukum mustahab gitu teh nya sae gitu ya tujuanna mah ya urang kan ngalagu gitu da angel geus hidup tanpa seni mah hese gitu lempeng bae nah itu wan pengelepatkeun nama di organ karena enak balik-balik oge sok jalan organ gitu kan kadang-kadang pemancing mustami di amal kitu eta teh ngara hadir teh anu kumaha adat pamingten kumaha adat kebiasaan aya di abdi mah kumaha mayoritasna seueurna alung digentur aya digentur mah ulah kunjung masalah musik speaker wae oge kieu haram bahkan aya istilah kieu aya gamarna gitu ya pun tadi pada benten-benten ieu nya benten-benten adat gitu jadi ajengan sok ngomong mikrofon teh aya gamarna ari gamar tina leuheung ka anak nganggo sarung nganggo deui nganggo koko gitu nganggo sorban jeung mik ngan tina beuheung ka luhur tah ieu aduh hampir rada dari nerang mah gitu tah jadi mastakana teh kalau tah eta tah cenah ieu teh nyarupakeun anu sok make nu kieu teh saperti geun kitu nya teu kedah dilepatkeun pada gara nu ieu masing-masing jadi masing-masing berarti anu juga meninggalkan tadi eta versi Piki mengenai tina ihya teh tina ihya pamilina Piki oge Imam Madhab Syafi'i sareng madhab namanya Maliki gitu nya Madhab Syafi'i mah ngengeng jadi aya perspektif Piki ulah dijikeun gitu ya perspektif tasawuf gitu tahu kami versi tasawuf mah rata-ratanya tukang rata ini gentur bujang hingga alat musik speaker wae komunitas pemaniis tapi lamun sasawana buya uji mah almarhum arana beda-beda kan jadi ulama tasawuf oge aya anu
piano aya mata gitu kana bahas teh. Aya saur Abu Yawid simak ieu wal alatu latalitu al hukma ngaran alat mah teu kakeunaan ku hukum. Ya kitu teh kas kumaha pemakaianana gitu. Kumaha pemakaianana. Upami di angkutan mah. Angkutan enggak di dalam mah musik Nah, gitu. Upami sholawatan mah tahu gitunya. Tapi mah eta we lah bener poe naros mah aya nu kenging, aya nu teu kieu nama gitu. Tina nu ngingingkeun oge aya tetanana. Ini ada cenah meunang atuh mana sangeunahna we gitu. Gitu tina nu ngingingkeun oge aya catatan gitu. Nu kumaha lah situasi kondisi. Aya ugeran pangintennya. Aya ugeran. Tidak sekonyong-konyong. Aya urang aya dugi ka dirempetkeun haram mutlak. Tetap ada biasa gitu al hukmu ya dulu mahal elat gitu hukumnya sok muter tergantung elat tujuanana gitu yang ada salawat ya kan airnya sawan mah haram ayo kita sebut ya haram ini kat dulu sebut ya sama kurat Anu kumaha? Anu abrug-abrugan gitu. di kesenian Purworejo daerah Purworejo namanya Dolala lagu terbang. Dolala terbangan tapi itu Masuk ke kamar terbang. Lain eta masuk kadangarannya jangan apa? Dolala kas. Oh nya satu kan. Buat kepiau itu. Nah, gaya kita khusus dari membahas masalah alat musik ya. Nah, ini dalam kitab nanti al musiku wal gina. Ini kitab khusus al musiku wal gina nama kitab nanti itu. Gitu. Al musiku wal gina fi mizan al Islam karangan Syekh Abdullah Al Judai. Itu khusus ngebahas tentang musik dan lagu gitu khusus itu menurut pandangan Islam gitu. Pandangan Islam kayak kita ada sapi tadi mohon itu Ta'alif Abdullah bin Yusuf al Judai itu al Judai Sarjana seni gitu. kitab Hijri al-Awas ayo kita kata al musiku wal gina tinggalnya al musiku wal karbut ya kita tapi dah para ulama gitu di jauh-jauh hari gitu terus istilahnya terus bisa ngirau ngimplang gitu kebiasaan umat-umat di akhir zaman nya malaya hukum menurut pastina namun keterangan di para ulama gitu pegang antara kerasa nagali hukum jadi denah kan aya lagi kamu sekantonannya aya menanamkan enggak abi kan sekolah seni namanya menggambar itu kan timunannya gambar orang gambar hidup gitu berarti tertentu gitu ada mari itu mau dibalikin ke orangnya ada suka gambaran kapungkur di dalam matara gambar jamin itu gitu gambar benar haram terus lagi benar mau kan gitu ya gambar benar-benar mereka masalah hilafiah itu ya bersaminya beda-beda pendapat dan begini gaduh terus ada ngaruhnya al-musri pun guru rencana sakawat teh ngasih alfiah Kang Hibat aja nama kasantino sok ngajar ngalukis ngalukis banget tapi pas saya agama ya gitu agama ada ngalukis foto-foto para ulama ya gaduh iyo jadi ajengan tapi ahli seni gitu ya mah sok ngajar ngalukis gitu ya benten gitu kan aya nama Maliki kepada Hanafi eta mah ulah jeung ngalukis jelom jawi kaligrafi dina tembok masjid teh kayaknya senang tapi itu kepada Maliki kepada Hanafi itu teh mobil itu dari alasan kunaon jadi dina mazhab eta ulah jeung hingga nagamar yang gitu bat kaligrafi dina dinding masjid teh meunang sia ini nama mazhab Maliki uga Hanafi pami nama-nahan salat madhab ka kiblat bil wajhi teh nya kuranai Pak makan madhab Syafi'i masalah mah bil badan gitu orang hari badan madhab ka kiblat dadar teh ari masyarakat tungkul ka hanap aya dina madhab Maliki nu ka hanap teh hilap deui sia lepat eta mah jadi kieu lah
lurus gitu. Otak kacipta itu otak pantes ku ulama mujtahidna tadi kengengkeun aya surat-surat kaligrafi dina tembok teh bisi kieu we. Tapi eta mah ada pada sapi eta mah ada. Dalam sana Saya tulisan kaos. Dari kieu we. Kodok. Yang 3 roda. Kayak dina sholat mah urang oge gini nu celeng segala katingali nu tunggu segala katingali. Ya teman sanes madhab Syafi'i madhab ka kiblat ieu dadah mastaka mah unggul ka hana pamilihna madhab Maliki nu kaharapi eta mah jadi wajah gitu mata dina aturan madhab teh kekene ngadamel tulisan kaligrafi dina dinding rasa batu kieu mah ayo namanya madhab Syafi'i laos lah dina masalah Imam Syafi'i mah bukan kayaknya orang dimenangkan menang, dimenangkan nah itu dari situasi kondisi ada patung, ada lukisan kami, ada yang menangkan lah berbagai gitu. pamili Kalau ada yang patungan yang semakin batur, mana itu mah dosa. pamili kira mah ieu nya ramana Pak oh ate Mohon kali ukir. Ya biasa beda keluar isi Jogja teh tukang ukir. Bisa ukir kan? jadi guru itu ternyata alumni gitu rencana Kang Asep alumni sama di sini gitu dari nyangamukeun ka abdi itu kan ngalukis gitu ngalukis ka santri di ala-ajarkeun gitu kan Ya, mereka kabupaten sok khawatir teh kieu dosa gitu agama gitu. Da kamu pegawai agama gitu. Tapi yang menangkan asa dorong deui. Jadi kalau keluarga ieu kan selama di ulama gitu nya. Kumaha kebutuhan, butuh menang ada yang menangkan gitu nah. iya Oh, ini rame. Allah a'lam bissawab bima lamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatina fi dinina tawassalna fi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta